Rutinitas Wayati poe kamari di kebon. Videona nulikeun nu kamarinya barudak. Berhubung ka kebon lagi geus beurang, mantak di dieu teh Wayati teh ukur ningalikeun bapak barudak we nu keur gawe. Untung teh si bocil anteng sorangan di saung bari nyoho HP. Ieu Wayati ek ningali heula bapak barudak anu keur gawe. Kitu panas teh ngadadeluk we maena teh gawenya da lebar cenah ieu tangkal kayu bisi diangonan sapi ku batu. Mun diangonan satu teh teu karunyan we eta nu angonan barudak sakitu ku batur mah ieu teh di pelakar ngahajanya di modalan disemprot. Ku batur diarangonan deudeuh teuing eta teu karunyaeun ka Wayati Gusti nu agung keur karek teh ngebon. 2 tahun ka tukang pada boro-boro ngebon ya besti pagawean jauh we jeung bapak barudak teh gawe di pabrik ayeuna so teh keur teu gawe di pabrik mantak meh teh daekeun ngebon. Mudahan we atunya sing kepetik hasilna ieu ngebon ka ieu teh. Jai melakai mah geuningannya barudak teu kapetik hukul sabulan 2 bulan kudu 3 tahun ka karek meureun kapetik hasilna. Sameteran leuwih. Eta kalapa nu saeta? Kalapa mah nya? Di pasir. Iya mangga lagi guys ayah ya. Tuh. Besti Wayati mah keur di kebon. Keur di kebon. Ningali pepelakan nu kagaringan. Kamari mah kat edan bala lagenan. Enak mah di gasan. Diburak balik. Urang yuhan lain nama kasaung barudak karunya si bocil sorangan di saung sok sieun aya orai geuningan aya di kebun teh. Da tadi teh cek Mang Solin cenah teh beulah lebak teh deukeut kawung cenah aya bagong cenah kade cenah aya sundungan dinya paur cenah budak ulah sina sorangan di saung mantap we teh tibu bulannya teh ka saung deui. Rek kadurukan heula ieu nama supaya jara rawuh we nu kararitunya besti sarieun ku bawa durukan ogena. Jadi ari ka kebun mah HP mah anteng we ngugusrek nyaho HP nya besti lamun gua gawe teh ngan aku sabab geus panas pisan ning harorea we teh gaweuna gena. Kuranya besti keur ngisi suara teh loba sensor di sarada ampun teuing mata ngoeng-ngoengan we ieu teh tuh. Si bocil mah keur anteng-anteng ngomeh HP aya durukan mah langsung we kana durukan. Barudak anteng keneh ngagomberangan jukut diajak mulang teh heula cenah sagedeung deui padahal ieu geus panas geus aya 11:30 mah ieu teh. Urang balik hayu geus 11:30 ye. Singkat cerita geus balik deui we ieu teh nya barudak ke bapak barudak geus ngawa motor entar eta bawa si bocil cek teh ditinggali bisa nu tinggalin pek teueuh nu tinggalin ieu. Pak badagna lembutna urang balik ayeuna mah sakitu video ti Wayati hatur nuhun kanu tos nongton.